dengekeun ku sararianya goblok lah aing mah tah khusus ke para kepala desa anu aya di kampung khusus wilayah Jawa Barat anjing dah tah tingalikeun atuh contel teh kudu jadi lurah anu aing nu ditingali ku aingnya ayeuna nu lumayan lah lurah teh kawas lurah saha lurah Edan tah anu Ciamis tanya terus lurah Cikaramas terus anu di Jawa lah aing mah jujur euy anu di Jawa ge aing mah ngepen tah kawas lurah Hohot anu kitu cobalah jadi kepala desa teh coba diajar lah aing ukur naonnya mepelingan sing aralus lah ame hiji ye boga naonnya boga ibadah ongkohnya ke masyarakat teh lurah teh jadi didoakeun ku jelema nu leutik teh didaroakeun coba lamun mimpinna teu benerna boro didoakeun goblok nu aya mah anjing diaromongkeun ta eta teh bakal jadi wiwirang lamun diomongkeun ku masyarakat teh khusus ieu mah kepala desa lah keun bae aing marada ngaco ngomong teh ieu lah pokona mah ulah poho ke kepala desa sa Jawa Barat pokona namanya pokona mah ngararopi lah heuh isuk-isuk mah pokona ulah ulah poho ngopi rokok tah tugas kerjakeun anu alus kitu we teh aing mah sakitu lah pokona namanya ulah hade ulah teu balalener jadi pamimpin teh di kampungnya kepala desa RT RW ku aing didoakeun sing sarehat pokona malah goblok